Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak sadaya sami-sami hadir di ieu makom. Alhamdulillah urang sadaya biasa dimungkulung patupung laung pamprok tongok patupang lain nararaga ngalaksanakeun sebagian perintahan ti Allah Subhanahu wa taala. Rumana urang sadaya ini sangat dikeresakeun ku Gusti Nu Maha Suci tiasa cari tina ieu pertempatan teu aya sanes maksud sinareng tujuan karena ngaharepkeun kana ridhona Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya ku angkatna, ku carikna, ku ngupingkeunana, ku ngaduana dina saat anu ieu kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jaga kantun sholawat sunnah salam mugia dipuralimpahkeun ka junjungan alam ya habibi wa habibana wa habiballah baginda Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga kantun ka kulawargana miwah ka para sahabat dan tugas sadayana kaum tabiin anu ngiringi kecibung kana sakumaha ajaran mantena mudah-mudahan kesehatan kula beran sholawat sunnah salam di junjungan alam yakni di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasadaya umatna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rupina dina ieu sate sakumaha nu paringakeun tadi. Nu nomor kahiji patula patali nyambungna antara ngayakeunana nu biasa diperingati nyaeta gubrakna kamardekaan dina tahun 45 dugikeun kana saat anu ayeuna parantos 70 memperingatinya di tahun 45 dugikeun ka tahun 2020 hiji noi ngalaguna kayak gentos we tahun 2020 hiji tahun 2000 sampai tahun 2020 hiji kata 10 juta ampun. Anu kadua nyambut kana tahun Hijriah nyata bulan Muharram anu dimuliakeun ku urang sadayana. Pertama tahun dina sasihna dina sasih Muharram. Bayana kitu rupina para bapak para pemuda sadaya wajar jeung pantes wajib kanggo urang sadaya hiji memperingati kana gubragna kemerdekaan. Wajar jeung pantes urang sadaya ngadoakeun ka almarhumah pejuang anu mempertahankeun negara, mempertahankeun agama, mempertahankeun rakyat. Ceuk paripaosna tok pati jiwa raga, ngorbankeun harta, ngorbankeun ilmuna,
ngorbankeun tanagana jeung jiwana tepikeun ka ceuk parepaosna ngoyor getih ge ridho lillahi ta'ala karena memperjuangkan negara, memperjuangkan agama, memperjuangkan rakyat, memperjuangkan masing-masing daerah. Sinareun memperjuangkan keturunan. Itu nu paling mulia ibu. Nu wajar jeung pantes jeung sami-sami dumakeun. Kepahlawan-pahlawan anu parantos memperjuangkan narebutna kemerdekaan di orang-orang luar atau orang-orang yang disebutkan orang-orang Yahudi bisa wae. Terbayana itu dina waktu sarita penjajahan dan sanes lumayan ibu. Ayeuna urang kantun rawasna asapiraku lamun teh urang teu rek ngayakeun berkorban kumanglupakeun tanaga, berkorban kumanglupakeun ilmu, berkorban kumanglupakeun harta, memperjuangkan hidup tepikeun ke memperjuangkan nyawa. Nah itu istri nu paling pangutama-utama bisa. Kanggo urang sadaya mawi wayahna ibu-ibu sok salah sebagian dalami lamun teh mah ayeuna urang saling dina pertempatan keun hitung-hitung berkorban nurutan sapertos pahlawan-pahlawan anu taun 45. Ayeuna kantun raosna urang salib dina ieu pertempatan bade naon oge. Zaman baheula mah masyaallah Gusti. Mulai lumayan kesusahan. Tuluy deui ayeuna urang menyambutna dina sasihna. Tahun anu engal, sasih anu engal, urang sambut ku urang sadaya supaya bisa kenging ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sakedik urang gores heula. Pemininggal kana keterangan Bu. Ningal keterangan nu diriwayatkeun ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanazala henteu eureun dampal dua sampeanana eta jalma atau eta abdi. Naon? Yaumal kiamati dina poe kiamah. Terus dampal sampean dua teh diamon apak terus-terusan tepikeun ka mana eta? Nungguanana eta waktu teureun dampal dua sampeanana eta hiji abdi karena nungguanana yas'alu bi'arba'in tepikeun ka ditanya eta si abdi ku opat perkara dina poe kiamat. Mana atuh ibu cenah lamun teh macet bapak naon deui cenah barang opat perkara teh nu nomor kahiji urang sesuaikeun jeung aturan memperjuangkeun pahlawan jeung memperjuangkeun agama dina saat anu ayeuna nu baris ditaroskeun dina poe kiamat teh dina sampean ka kada bade eureun sampean naliren tina manglupakeun bapakna karena waktuna rek ditaros eta jalmi atawa abdi nu opat perkara nu nomor kahiji bakal ditaroskeun jaga dina yaumal kiamah umur artina umurna eta jelema umurna nu baris ditaroskeun teh dipake naon salagi anjeun calik di alam dunya ayeuna eta umur parantos ruksak artina parantos diayat. Nah digunakeun kana memperjuangkeun perkara anu madorotna atau yang memperjuangkeun kana perkara anu manfaat. Da kaleresan lamun teh mah ibu mah pantes ayeuna ieu anu urang sadayana dikersakeun urang masih kena dikersakeun cari di alam dunya ieu berarti umur urang teh dianggap jalan anu mata pimanfaatkeun dunya Allah hiji mali panjang lebar.
ditunjukkeun we sakilas. Nu nomor kadua ibu bapak sadayana nu baris ditaroskeun teh jasadi. Hartina awakna atawa jasadna atawa disebutkeun badana rek dipake naon jeung digunakeun kana naon ayeuna ningali jasad anjeun tos buruk. Kumaha urang mempertanggungjawabkeun anak. Nu nomor kaya ditanyakeun umur dipake naon selagi anjeun sari di alam dunya ieu eta umur anjeun dianggo naon leuheung bangsa pahlawan anu memperjuangkeun mempertanggungjawabkeun aturan-aturan agama Islam jeung memperjuangkeun negara melaan rakyat sangkan aya dina keamanan dina katentreman tepikeun ka hubul waton minal iman ucapan nabi kalimatna cinta na negara teh berarti sebagian tina iman. Dumari urang mulai cinta na urang kampung itu sebagian tina iman. Sangkan urang kampung aya dina keamanan, rakyatna aman, tetanggana aman, tumora sehat. Kerjanya hayang panggung hayang pada namun bandera contoh anu geus alaman urang sadaya jeung contoh anu urang tulus dipigawe urang eta pake tulus eta pedoman urang sadaya itu jasadna dipake naon digunakeun ka mana jasad urang dua. Nomor katilu ibu bapak sadayana nu baris dipertanggungjawabkeun atau nu baris ditaroskeun jaga di yaumul kiamat teh nyaeta masalah urusan ilmu. Ibu bapak pada gaduh ilmu naon bae contoh anu parantos disaurkeun kumaha kali nemek terus diaoskeun kumaha kali nemek keun we urang kali lamun dama ayeuna aya kalepatan sepedak sakedik mah isturing itu paling mulia urang kali itu tos ngagadukan tujuan hayang bisa tepikeun ka ngaos kana eta hayang biasa secara bosna ngamerdekakeun negara tepikeun ka memperjuangkeun ayakeun hiburan itu memperjuangkeun agama jeung memperjuangkeun negara sangkan aya dina ilmu teh digunakeun ka mana. Nah dipakai kurang sepada bosna dina jalan anu matak dimanfaatkeun tugas Allah Subhanahu wa taala atawa ilmu dipake ngabobodokeun ka batur. Ilmu lamun kurang dipake ngabobodo ka batur, da urang boga ilmu dipake ku cakecok ka batur, dipake nirakakeun ka batur, itu bakal dipertanggungjawabkeun jaga di yaumul jaza wal hisab hartosna dina poe kiamat. Itu ngemut urang sadaya teh digunakeun ka mana ku ibu wa abdi oge digunakeun ka mana eta ilmu boga jampe salat ku urang digunakeun kana salat ilmu boga jampe wudu digunakeun kana wudu ilmu gaduh ilmu kamu tulung-tinulungan digunakeun kana tilung-tinulungan gaduh ilmu piraku aya ilmu matak janten ngamodorotkeun mah ilmu paranti misaya ka batur dipake misaya ka batur itu bakal dipertanggungjawabkeun jaga ilmu ilmu tadi urang dikeskeun kita katingal teh modern rada dukateuy. Nomor kaopatna ibu bapak sadayana ibu bapak simkuring sadayana masyarakat sajumlahna negara Indonesia lamun teh mah milarian harta jeung banda minal kasbi tina perkara kasab anu mana nah perkara kasab anu halal toibun nah tina perkara kasab haram bain. Jadi halalna haramna tos mutlak eta harta ngalakna di mana jalana nah tina mangrupakeun paretosna perkara nyelewe nah ngalah harta tina perkara penipuan nah ngalah harta teh tina masalah urusan copet-copet segala
tidinya itu bakal dipertanggungjawabkeun nu mawi kurang sadaya kedah emutkeun kurang sadayana nomor kahiji bakal ditanyakeun umurna jaga di yaumal kiamah suku teureun-eureun teras-terasan mapah tepikeun ka dipertanggungjawabkeun ka kala eureun soteh lamun dipertanggungjawabkeun rek ditanya hiji umurna dua jasadna digunakeun ka mana ari handina sabur jasad mah di luhur sausak rambut di hadap saipas dampal kupingna digunakeun ka mana lisana digunakeun ka mana socana digunakeun ka mana pananganan digunakeun ka mana sampeana digunakeun ka mana sagala jiwa raga bakal dipertanggungjawabkeun artina bakal ditanyakeun digunakeun kana naon tilu nanya mangrupakeun ilmu boga ilmu naon urang digunakeun ka mana nomor kaopat nanya gaduh harta urang digunakeun ka mana alhamdulillah ibu bapak sadayana itu mangrupakeun harta sumping tuangan itu tau sumping berarti itu harta digunakeun kana pimangpaatkeun dunya jeung akhirat artina dinapakokeun keur umat anu tolab ilmu. Mudah-mudahan sebarokah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadayana rutina sakitu anu kapihak heula eta mah kadung deemkeun urang sadaya. Hiji umur urang digunakeun kana naon. Dua jasad urang digunakeun kana naon. Tilu ilmu digunakeun kana naon. Opat harta dinapakokeun kana naon jeung harta kenging halana itu urang sekalian jeung kedah dipilihan sangkan kenging manfaatna dunya jeung akhirat barokahna dunya jeung akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin amin bina ibu bapak sadaya dina saat anu ayeuna urang tawasul hartosna tawasul teh artina urang-urang hutang urang ngadamel kakain atau urang ngadamel gantar urang terbiasa usul kemargi urang usul dosa terbiasa nepi gancang urang usul atau urang tawasul nganggo perantaraan urang ka jalmi-jalmi anu masuk nganggo perantaraan ka jalmi-jalmi anu mulia nganggo perantaraan ka jalmi-jalmi anu tos dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga siapkeun ibu bapak sadaya batiniahna jasadna lisana hatena udah munajat pada hakikatna ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sadaya nu diperjuangkeun ku jalmi-jalmi anu parantos mulia tekadna ku jalmi-jalmi anu parantos mulia hatena jalmi-jalmi anu parantos mulia jasadna sareng ilmuna mudah-mudahan urang sadaya kenging ridho sineureuh pangampura Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir